Bismillahirrahmanirrahim. Fa ina idin maka dina nalikana asroko nurul yakin bi qalbihi, tan adimu eueuh naon ad-dunya dunya finadrihi dina paningalina itu si jalma, wayaro jeung ningali si jalma al akhirata ka akhirat, hadirotan kana anu hadir, ladaihi di itu si jalma, maujudatan aya indahu di itu si jalma. Masih kene ngabahas hikmah anu ka-80 tentang karomah waliullah nu disebut karomah toy. Karomah toy teh seueur, tapi karomah hakikina mangan hiji. Nyaeta ngalipetkeun lalakon dunya. Eta disebutkeun karomah hakiki. Anapun toyul kitabah ngalipetkeun tulisan, nulis mun dipigawe kudu teu make karomah 100 tahunan, tapi kudu make karomah beres sabulan. Toyul masafah ka Mekah lamun leumpang wah sabaraha tahunan, tapi ku ieu jalma samenit tepi eta toyul masafah. Jadi toyul masafah, toyul layal, toyul qiraah, toyul kitabah eta teh lain hakikat karomah. Hakikat karomah mah dunya dilipetkeun, leungit dunya nu karasa akhirat jeung hareupeun teh akhirat. Pan urang mah kadang-kadang aing teu keur di dunya, akhirat mah ting sabaraha puluh tahun deui kitu mah. Siratal mustaqim engke di ditu. Ditanya man rabbuka engke di ditu. Dikubur. Ayeuna macan ditanya, padahal ayeuna lagi ditanya, lin isukan ayeuna ditanya dikubur teh. Da dunya na geus leungit. Ayeuna urang keur nyepeng hiji benda, tuluy ku urang teh ditingali. Nah, ieu bisa nyepeng jeung wujudna eta benda, wujudna perkara anu nyepeng teh ieu teh asar apal Allah. Asar apal Allah mah adamun mahdun, nu aya mah afal Allah, sifat Allah dan Allah. Jadi nempo kana sajeroan asar apal sifat jeung dat. Leungit eta asal apa? Leungit eta karomah hakiki eta. Riber ka Mekah salengkan nabi mah lain karomah hakiki. Naon sababna? Iblis ke bisa nurutan eta. Aya bejana lain iblis di masyriq ka maghrib bisa detik depi. Lain ka karomah waliullah teh nu sabenerna karomah mah lain kaahengan, lain khawarikul adat. Tapi naon? Nilepkeun dunia jadi leungit, akhirat jadi karasa ayeuna. Nyukang siratal mustaqim lain isukan ayeuna keur nyukang. Di dinya anjeun hirup, kumaha wae anjeun hirup di dina sirat. Tapi siratna sirat tafsili. Itu mah disebutkeun siratal mustaqim ijmali, sagemlengna sakabeh. Padahal keur mapaina mah ayeuna ieu teh. Sirat teh dihijikeun, jadi sajero hirup urang pinuh ku sirat. Cager, aya siratna cager. Bisa syukur henteu dina cager, lamun kufur kana cager, tigubrak na sirat. Entah gitu. Lamun ayeuna dina cager urang pinter syukur, lulus dina sirat. Nah gitu. Jadi tiap waktu, tiap detik ge sirat. Urang untung, dina untung ieu aya sirat.
Urang rugi, dina rugi aya sirot. Dina rugi mikirna hayang untung. Teu mikiran sobar dina rugi. Neangan tali Roma ti gubragna sirot. Nah gitu kan. Dina rugi balikna ka Allah, ningali sifat jamal Allah, sifat jalal Allah. Henteu waka ceurik dibere rugi, naon sebabna? Allah kawasa nya nu alus di nu goreng. Namun orang diberi rugi tapi Allah mere sobar ka urang, bisa jadi waliullah gara-gara rugi. Diberi untung tong ka bunga, naon sebabna? Allah kawasa nya nu goreng dina nu alus. Kumaha lamun dina untung iya jadi buntung. Teu mikir kan. Sirot sadaya lagi. Jadi tiap detik sirot lain isukan ayeuna sirot. Ditanya ulang ada guan engke kemungkar nakir di kubur ayeuna ditanya. Untung dagang ditaruh kalos nunguntungkan mana atau ing cek Allah menang aing ti gubrag na sirot. Padahal ku Allah sakabeh kejadian makhlukot ieu teh aya dina genggaman Allah. Jalma maot moal maot mun teu dimautan mah ku Allah. Anu dimautan ku Allah aya nu maksa hirup. Aya. Jadi kabeh makhluk taat karena pengaturan Allah nu matak di Allah aya ilahun. Nah gitu. Nu penting mah Kang, lain masalah untung rugi, beunghar fakir, pinter bodoh. Nu penting mah urang lulus dina tiap sirot tafsili. Jadi jalma bodoh lulus nasirot. Mana buktina? Jadi tukang ngaji bari ikhlas. Lulus nasirot bodoh. Desing pinter gitu lulus mah dina sirot bodoh. Pinter mah pinter tapi terjadi guru mursyid. Tigubrak dina sirot dina pinter sirot. Sirot pinter tigubrak. Aya jalma anu pinter cilaka, asup ka neraka gara-gara pinter, asup ka neraka gara-gara untung. Nu penting mah lulus na sirot, tina nu alus tinu goreng, balikna ka Allah, asup kana surgana Allah. Nu penting mah eta kan. Aya ramyang-ramyang meusan pikiran. Waduh, kamari mah dagang mikiran untung. Lamun naik tetedikeun untung rada gular gilir kana tali Roma. Bala sayang untung. Lamun geus paham kadinya mah nu penting mah naon? Nu penting lulus dina sirot. Perkara na merek nu alus nu goreng. Di dunia mah aya nu alus nu goreng. Hayang alus sungkul, mana aya dunia mah da aya nu alus nu goreng. Anu jadi khalifah ge jalma mah sok alus sok goreng. Malah alus sungkul, malaikat alus sungkul mah. Goreng hungkul setan iblis, jalma mah sok alus sok goreng. Dina alus dina goreng di mana dihijikeun tinggali sekaligus kamal Allah, sampurna Allah, bisa nya nu goreng, bisa nya nu alus. Bisa ngawujudkeun, bisa ngaweuhkeun, bisa ngaruksakeun, bisa ngaluskeun. Sampurna. Lamun bisa ngayakeun teu bisa ngaweuhkeun, teu sampurna eta teh kan. Bisanya nu alus teu bisanya nu goreng, teu sampurna karena. Matak di dunia mah aya nu alus aya nu goreng. Ulah mikiran ulah ayeuna alus bunga rugi susah ulah Kang. Matak cek Kangjeng Rasul dina waktu khutbah, man arafaha la yafrahu fiha wa la yahzanu fiha. Jalma nu apal hakikat dunya tara bunga tara susah di dunya. Hartina tara bunga ku peda aya nikmat dunya, tara susah ku peda aya baliat dunya. Naon sebabna? Kabeh ge bisa jadi baliat, bisa jadi cilaka, kabeh ge bisa jadi salamet. Salametna dinu kabeh mana? Lulus dina sirot tafsili. Nah beunghar pinter syukur, jadi jalma fakir, kuat sabar. Lulus kabehanana, rek beunghar rek fakir ka surga. Ibadah suhudul minnah, lulus sirot. Ibadah takabur asa hebat, tigubrak na sirot. Merek madu peucina rasum. Allah nya goreng dinu alus. Tigubrak kana doraka Allah ngabisakeun tobat moal cilaka moal kan. Naon sababna? Lulus sirotol mustaqim tafsili dina doraka. Naon cing? Tobat dina dosa. Ulah mikiran walus nu goreng di dunia mah da aya alus aya goreng ka sasaha ge.
lamun kudu alus sungkul pedah tukang ibadah Rasul heula pangheulana ulah nu goreng ka Rasul. Rasul teu damang, Rasul lapar, Rasul menang musibah di baledogan. Rasul dakwah di Taif nepi ka ragragan darahna kana sampeanana. Eta Rasul malah lebih ribu kana para nabi para rasul. Ajengan medawang 40 tahun cenah pernah nu ngabaledog. Kalahkan ditah nyimpang ditah ngopi. Allah sugan baledog, Allah sugan demegat di jalan, Allah rek jelma rek jin oge Allah mun megat. Tapi Rasul mah di baledogan. Jadi lain masalah alus jeung goreng, lain masalah nikmat jeung baliat, nu penting lulus dina sirat. Eta mikir ahli Allah kan. Lamun mikirna dagang untung mung rugi eta mah abnaid dunya. Pesantren lain kudu jadi ajengan, nu penting lulus sirat. Rek jadi ajengan lulus sirat, teh jadi ajengan ya lulus sirat. Jadi jama pinter sirat lulus, jadi jama bodoh ge sirat bodoh saumur-umur sia eta mah. Tapi saumur-umur ngaji bari ikhlas lulus na sirat kan. Kakasih Allah nu bodoh teh. Ciso kudu pinter wae enta. Ulah nyeri hate nu bodoh. Mata ngaji tauhid mah adil, kabeh ge bisa ka surga. Tapi lamun teu lulus sirat kabeh ge kana neraka. Boro-boro santri ajengan ge kana neraka teu lulus sirat mah kan. Rada regreg hate teh meusan eta mah. Tegular giril teuing nepo batur beungar aing fakir aduh nalaksa wae. Di bere beunghar ge teu lulus sirat mah cilaka hakikatna. Jadi beunghar teh pikeun sarana cilaka. Sabab teu lulus sirat tina beunghar. Mending fakir tapi sabar. Jadi kakasih Allah. Mending beunghar jadi aduullah, mending fakir jadi kakasih Allah. Oh, mun bisa mah beunghar bari kakasih Allah. Mun bisa mah gitu. Ngan lamun dina henteu ge tah eta. Bae aing teh beunghar asal jadi mahbub Allah. Nu penting mahbub Allah. Tapi sing ingat kamari geus ditulis lin 17 anu jadi hijab mahbub. Aya keneh. Tong dibalikan deui, cuma dibalikan deui batara mikir. Tak baca. Nu 17 teh Kang diringkeskeun dina lulus sirat tafsili, geus. Mata kirup marek fakir, nu penting Gusti abdi lulus na sirat nepi ka surga Allah. Di dunia jadi gemel, di akhirat jadi raja. Di mana baliat ditungtungan ku nikmat, lain baliat, bohong baliat teh. Bener kan? Urang ge osok ngaluarkeun duit, melilangan usaha, meuli tokoh lah 100 juta, malah 3 miliar. Dan mikiran engke narek usaha menang untung, bener kan? Ayeuna ge ribu-ribu di dunia kajen asal di akhirat jadi raja. Di dunia masa gedeng ribu ge malain 2000 tahun. Tapi di akhirat lamun bagja tungtungna mending bagja akhirat mending di dunia tukerkeun we akhirat kana dunia ka dieu. Bodoh ka bina-bina. Sarua yang nuturkeun 1 miliar ditukerkeun kana 100.000. Samalan qalila disebutna eta. Nu penting mah lulus sirat tafsili. Mata ieu tah karomah waliullah teh eta di urang ge lamun aya kitu teh eta teh geus marupakeun karomah eta teh. Lamun teu caang nurul yakinna moal bisa mikir seperti kitu. Moal. Tetep aing teh urang dunia. Di mana usaha neangan kanikmatan ini usaha ngarah boga duit, geus boga duit di dunia jadi nikmat. Kadinya lupa dengan segitu-gituna. Kamari dijelaskan ngaran akil mah hirup di dunia, migawe urusan dunia, tapi tetap hati zuhud. Manana naon? Sanajan hirup di dunia teu ngaku uing urang dunia, tapi uing urang akhirat. Sanajan nguruskeun dunia lain tujuan datiah dunia, tapi tujuan manfaat nu dohir ti Allah, manfaat nu datang ti Allah nu dohir tina dunia pikeun kapentingan ibadah wusul ka Allah.
balikan deui ulah heuseuk dina HP aya lin sok rekamkeun karena kudu balik deui pulang anting rek ka Cianjur rusuh ieu teh aduh ajengan ngaji mikiran ka Cianjur atuh gara-gara angeus heureuy unggul eta bukan so sehingga lamun urang nuju migawe dunya nuju da tiah dunya ta eta abnaid dunya cicing di dunya ngaku aing teh urang dunya eta abnaid dunya ngaranna nu carila katen we eta kan lain masalah beunghar fakir lain nu beunghar pangheulana asup ka surgana naon sababna sanajan bunga ku ayana beunghar sabenerna lin bunga beungharna bunga ku beda naon nu merena Allah gede harapan menang manfaat ti Allah pikeun kepentingan ibadah usul ka Allah eta jeung teu ngaku dirina urang dunya geus ayeuna mah pengakuan anu urang ngaku urang alam dunya teh biasana urang mana-mana urang Bandung ari Bandung dunya lain diajar heureuy bagusan Kang urang mana urang akhirat aing di mana cicing di Bandung jadi ke akhirat kan ulah ka langsung ke Bandungnya urang mana urang Bandung kitu batur oh urang Bandung jadi di Bandung mah tak kieu mikir tapi lamun urang akhirat mah urang mana Kang urang akhirat aing oh keur di dunya cicing di mana di Bandung tapi da Bandung na eueuh tina teuing man waya mah akhirat unggul teu ngaku aing cicing di Bandung urang Bandung mani atoh boga KTP Bandung urang akhirat nyeunah teh di Bandung reureuh ngiuhan lah hor leumpang aya nu iuh ngiuhan tah seperti kitu geuning di Bandung ngimpi aing mah di Bandung sabenerna mah aing urang akhirat diajarkan mikirna kitu ngaras juhud dengan dunia sing getol boga dunia alus tapi sing ingat lain da tiah dunia tujuanana naon manfaat nu datang ti Allah nu dohir tina eta dun pikeun kepentingan ibadah husul ka Allah eta lulus sirat nu beunghar ge asup ka surga pangleuna fakir asup ka surga nu penting nu beunghar fakir sa ka surga Allah mah bener ka surga Allah aya di akhirat aya di dunia surga Allah di dunia naon makrifat ka Allah waktu fakir makrifat waktu beunghar makrifat cicing di dunia makrifat kerenangan dunia makrifat cicing di dunia makrifat moal ngaku urang dunia kerenangan dunia makrifat moal neangan da tiah dunia tapi manfaat tu datang ti Allah nu dohir tina eta dunia keur kepentingan ibadah husul ka Allah sabab ibadah husul kepentingan hirup ahe di dunia digawe tapi keur kepentingan ahe batur manupi kabalas deuketna akhirat dikorbankeun hirup dunia deh aing yang di mahmal alus-alus bisi betah teuing aing ngaku urang dieu gitu oh dikorbankeun kan kesenangan dunia dikorbankeun naon demi kepentingan akhirat dengan dunia hasil dikorbankeun demi kepentingan hirup di akhirat gitu lamun cek ahli tasawuf mah Kang kieu ya Kang keun bae dengan dunia sia cinta karena dunia cinta karena duit menang asal Muhammad nantong leungit kapaham teu aya duit aduh aing resep kana duit tapi Muhammad na aya di jero duit artina naon keur waktu nempo duit bungah boga duit ngan Muhammad nomor hiji dina hate katingali cekas keneh ningali Muhammad jeung kana duit urang cekas mana ke Muhammad jeung kana duit aduh cek ahli tasawuf cinta ka sawah kajeun cinta kana duit kajeun asal Muhammad na tong leungit di mana anjeun cinta kana duit tapi Muhammad katingali ku anjeun engke duit moal salah ngagunakeun da ingat Allah nurunkeun aturan hirup ka Muhammad kapaham teu Kang jadi duit pakai ibadah ka Allah beres so sia ka Muhammad ulah poho ka Muhammad asal poho ka Muhammad terus mun menang duit keur dahar teh opor hayam sok ingat ka Muhammad jeroneuna tara ingat ka Muhammad insyaallah dahar jadi fitnah lamun urusan dunia datang ka urangna poho ka Muhammad jadi fitnah kan
Eta bahasa ahli tasawuf lain bahasa Jami'ul Muqrim lain gitu. Nalika urang berhadapan dengan dunia, muanakoh dengan dunia, cicing di dunia, kudu aya akal nu balik ka Allah. Sabab di mana akal nu balik ka Allah, duit gunana keur neangan ridho Allah. Ripuh kajen ridho sabab asal menang ridho Allah. Jadi kudu aya akal nu balik ka Allah. Ngan ahli tasawuf mah eta mah heulaanan nyebutkeun kitu teh. Model anu salat cek ajengan maneh teh abdi mah tardaekeun husu salat teh lah atuh cenah teh bisa husul maka Allah geus we memeh maca bismillah tempo ku hate lapat bismillah supaya tong salah maca namun hati itu ningali lapat bismillah padahal maca bismillah can jadi adat salah bismillah da salat mah teu paya laun wah ieu mah salat mah gancang kudu laun salat gitu salat laun ge ari salah bismillahirrahmanirrahim laun beda jeung bismillahirrahmanirrahim gancang tapi bener lain kudu laun kudu bener bacana laun nama Allahu Akbar bener tuh salat laun Allahu Akbar bener kajian cepat lain kudu laun salatnya kudu bener ya mah kudu laun maca Fatihah laun ngan ngaco babacaanna sirotol ladina laun bacaan mah tapi teu bener bacaanna cek ahli tasawuf baik cinta karena dunia asal ka Muhammad kudu cinta lamun mana inget karena cinta karena dunia inget ka Muhammad atau nempo karena dunia bunga pada boga dunia tapi teu poho ka Muhammad moal ka fitnah ku dunia moal urang sok poho ka Muhammad ek dagang ngareskeun barang ka Muhammad inget keur ngareskeun barang kan henteu padahal sing inget barang ieu teh asar amal kabeh didamel tina nur Kangjeng Rasul kunaon nempo kursi teh inget ka Muhammad padahal kursi tina aslul makhlukot nur Kangjeng Rasul matak mun maneh nguruskeun dunia cicing di dunia poho ka Muhammad menjadi aslul makhlukot kabeh jadi fitnah bodoh jadi fitnah beungar jadi fitnah duit jadi fitnah teu boga duit jadi gara-gara loba duit resep ngitung duit poho ngaji poho salat gara-gara teu boga duit diajakan ngaji embung salat jadi fitnah kabeh Kang oh bener na so mata Kangjeng Rasul teh disebutna teh sayyidul maujud sayyidul makhluqat rajana makhluk Muhammad naon sababna kabeh makhluk didamel tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi ari roti teh dijieun tina naon tarigu jeung gula kapikiran teh keur ngadah roti ieu mah lain gula lain tarigu kapikiran teh mata ke aya nu sing eling Kang ngabalikeunna teh ingat ieu teh asar apal Allah kieu ya Kang ya keur salat mahjub Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim waduh hati aing mahjub ingat mahjub asar apal Allah belenyang ka sawah waduh aing teh jadi poho ka Allah poho ge asar apal tereh balik nanya ka Allah sok balik sia ti sawah ingat olah kana salat maca Fatihah kakara ka Allah belot teuing Kang geus eta kabeh nu kapangi asar apal Allah jadi deukeut ka Allah na aing teh langsa gara-gara fakir ya teh fakir teh asar apal Allah deukeut tina fakir ka Allah asar apal sifat deukeut rek balik ka Allah tina fakir gampang rek balik ka Allah tina bodoh aing teh dikeun ngarti batur mah katalar aing ampun katalar 5 kagenep pohon 5 nyangkrung di dieu teh bodoh disebutna bodoh teh asar apal Allah sehingga bodoh-bodoh ke balik ke Allah mau jadi fitnah bodoh di saat kita bersandar kepada Allah mencintai Allah berhajat kepada Allah sakur perkara nu datang ka urang mau jadi fitnah itu kan itu inget ke Muhammad welin mah aslul makhluk teh naon Muhammad pas nempo kopiah ieu teh sarabang Allah dijieun tina nur Muhammad kadek boga kopiah ulah poho ka Muhammadna lamun boga kopiah alus poho ka Muhammadna insyaallah
bakal jadi fitnah. Di mana jadi fitnah? Nutupan. Fitnah teh di mana kufrun, nutupan hati balik ke jadi fitnah. Jadi yang ulah ka fitnah ku dunia kumaha? Sing ingat ka Muhammad nu jadi aslul makhlukot. Ari Muhammad sa hakikatna Allah. Matak Muhammad teh mazharul kamal. Lamun hayang ningali sampurnana Allah, tingali Muhammad, insanun kamilun, manusia sempurna. Kasampurnaan Allah bisa ditingali di Muhammad. Ulah poho ke Muhammad. Raja makhluk Muhammad, Muhammad didamel tina nurdat Allah. Geus hakikat Muhammad Allah. Di mana geus inget ka Muhammad, tempo ka jeroeunana aya saha? Allah. Muhammad tempat dohir ningali Allah. Hayang apal sampurnana Allah tingali di Muhammad. Wajib benerna, mustahil salahna. Kajen jalema. Mazharus sifat, mazharul af'al, mazharul kamal Muhammad. Sayyidul mawjud Muhammad. Kurudak boga budak atau aya Muhammadan, aya ieu budak didamel tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Insyaallah budak moal jadi fitnah. Namun boga budak atau tapi teu inget ka Muhammadna jadi fitnah budak. Keun bae teh salat gajang nu penting mah cager we maneh teh. Keun bae teh salat gajang nu penting maneh pinter neangan duit. Eta teh inget ka Muhammad eta. Pada budak teh didamel tina nur Kangjeng Rasul. Ari Kangjeng Rasul nyana undang-undang Allah nu dibawa ka dunya keur kapentingan manusia. Budak urang teu diarahkeun dina undang-undang Allah. Eta boga budak teu inget ka Muhammad, maka anak jadi fitnah. Geus ka Muhammad heula bae mah. Can bising ke geus Muhammad ka Allah. Jawab naon? Muhammad ge makhluk Allah. Tapi mazharul kamal beda jeung urang. Tempat dohir sampurnana Allah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matak lamun di ijah ditingali nurdat, lamun di jabarut ditingali asma wa sifat. Lamun ditingali ku urang tina asma wa sifat oh ditingali nur hakikat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun di alam hadis di dunia jeung di malakut sifat basariyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mawjud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal aya makhluk leuwih mulia daripada Muhammad sabab nur hakikat Muhammad jadi bibit sakabeh makhluk. Sekalipun malaikat jeung Nabi Adam, ramana Nabi Adam Jibril oge dijieun tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Matak secara syariat Jibril guru Muhammad, tapi lamun hakikat nama Muhammad teh guru Jibril. Pabulita. Apa nari Jibril teh mabatan Muhammad. Naon eta nu gegeruan teh Ibrit tuh. Muhammad nanyakeun ka Jibril mawa ilmu ti Allah dibikeun ka Muhammad. Jadi dina dohiriyatul mawjudat mah dina dohirul mawjudat Jibril guru Muhammad. Sifat ilmu Muhammad Jibril. Atuh luhur kana Jibril kitu mah jeung Muhammad. Henteu. Naon sababna? Sabab Jibril ge didamel tina nur Kangjeng Rasul. Sabenerna mah heula keneh Muhammad nyahona jeung Jibril teh. Monya heula mana aya Jibril jeung Muhammad? Sakang monya mah paneuri beuk ngaguruan. Di guruan kuno Allah Muhammad mah geus nyaho ka Allah Jibril na mancan pan didamel tina nur Kangjeng Rasul. Di hijah nur hakikat Kangjeng Rasul nyaho ka Allah. Jibril can aya dan dijieun tina nur Kangjeng urang geus aya, can aya. Dohiriyatul dohir mawjudatna Jibril teh guru Muhammad, hakikatul mawjudatna Muhammad guru Jibril. Bisa mikir henteu lah kagok. Gitu. Jadi sayyidul mawjud teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja na makhluk Allah Muhammad bin Abdullah. Moal aya dulu ieu di. Itu
Mata Kangjeng Rasul mah di ngaran Muhammad teh dipuji di tiap alam. Di alam dunia dipuji, di alam malakut dipuji. Naon sebabna? Rajana makhluk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Ari Muhammad di khodaman bisa ku Jibril. Jibril teh malaikat. Jadi dunungan malaikat teh Kangjeng Rasul. Mulia mana nu ngahodam jeung nu dihodaman? Masuk aya camat ngahodam kubu. Tah arak. Mata ku malaikat ke Muhammad dipuji. Ku manusia di dunia dipuji. Jadi dipuji raja dunia jeung malakut. Rajana di alam hadis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad Basaria. Rajana di Jabarut Muhammad Aslul Makhluqat Nur Hakikotil Muhammadiyah. Ari Muhammad teh di Jabarut pas ditinggali di Ijah lain Muhammad Nur dat Allah. Mantap ingat duit ya teh nur didamal tina nur Kangjeng Rasul boga duit ulah poho ka Muhammad nur hakikat Kangjeng Rasul. Ari hakikat nu hakikat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lamun boga duit poho ka Allah, poho ka Muhammad, duit jadi fitnah. Matak ahli zuhud mah mun boga duit atoh sabab nekadkeun ti Allah. Ngan bari minta tulung ka Allah supaya eta duit ulah jadi fitnah. Sieun ka fitnah ku duit. Ari urang mun datang duit heula atoh boga duit, heula minta tulung ka Allah ulah jadi fitnah. Atau apa atuh mikir semoga duit mikiran beli naon aing atoh nu aya minta tulung ka Allah teh jadi fitnah mah teu mata karabe jadi fitnah ulah duit bener kan hayang selamat di hadrat Allah hirup di dunia tapi teu nyaho ka Allah mau bisa selamat kan jadi fitnah kan matak paham ya jalma gara-gara lupa duit teu daek salat wah paham ahli Allah mah Kang kunaon eueuh akal nu balik ka Allah waktu beunghar maka beunghar jadi teu ingeteun ceuk ahli tasawuf mah teu ingeteun ka Muhammad teh nu matak jadi fitnah naon ge jadi fitnah bodoh jadi fitnah pinter jadi fitnah lamun urang dibere naon perkara ku Allah di dunia sing ingat kabeh dijieun tina nur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi bodoh ingat ka Muhammad moal jadi fitnah insyaallah jalma bodoh daek kaji bari ikhlas jalma pintar ingat ka Muhammad boga ilmu tapi teu poho ka Muhammad insyaallah moal salah ngagunakeun ilmu berarti jadi guru mursyid beunghar teu poho ka Muhammad syukur kana nikmat pakir ingat ke Muhammad insyaallah mau jadi maling sama pakir semua nu penting kan lulus sirat jangan sekali-kali kita menganggap hak diri kita ini untung pedah dagang jadi beunghar nganggap salamat pedah ini ke Jakarta nepi lentangan di jalan hakikat salamat di mana dina nalika lulus siratal mustaqim tafsir eta hakikat untung jeung salamat pikeun ahli Allah dagang rugi tapi dina rugi bisa sabar salamet jeung untung dagang untung tapi teu bisa syukur kalah ka jauh ti Allah eta untung teh hakikatna rugi jeung cilaka hakikat untung jeung salamet aya dina lulusna sirat dina tiap sirat tafsir tamat ngaji hikam makan lebih kadenya teu kudu ngaji deui bubar isuk marukin ngarek ngajabarkeun aduh aing hese bisa anu nanya engke sirat teh mana jeung kumaha urang pan biasana mah lamun rek ngitung untung jeung salamet teh eta lin hasil pamaksudan tuluy naon di lancar urusan itu padahal mah aya nu hasil pamaksudan lancar urusan tapi jadi hijab aya Pak eta untung tak rugi diberi duit miliaran keur modal cilaka
Motor alus 500 cc tapi keur modal tabrakan, mending nu goreng bari butut supaya diadu lah berwaktu batilih lah sampai ditarik paling donglak tuur. Tapi lamun 500 cc mah digasna dibeakeun cegur karingaran. Bener. Atau yang diberi untung padahal mah teu lulus sirat. Sing ingat kan? Hakikat bagja, hakikat untung, hakikat selamat nalika urang lulus dina siratal mustaqim tafsili, dina kajadian nu alus atawa nu goreng. Matak dina surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nu iman mah basa rugi, untung rugi ge untung. Dinisbatkan ka jalma anu makrifat jeung iman ka Allah tiap sirat lulus. Cek bahasa lain kan, jangan kita menyangka bahwa keuntungan dan keselamatan itu terletak di dalam cita-cita yang tercapai dan di dalam ekonomi kita untung. Ya Kang, nu rumah tangga tuluy nepi ka maot rumah tangga sukses rumah tanggana. Cantang tuh daya rumah tangga gumrung galeno. Lalaki burung awewe gelo, tapi sarua gelo na repeh we. Ngaraya. Aya nu pipisahan. Aya nu pipisahan wah cilaka. Belum tentu cilaka pipisahan oge. Ari salekina tara salat, tara mer duit, tara nanaon, goblok meninggal pipisahan. Rek salat ulah aing malah pipisahan. Pipisahan teh salamet jeung untung. Bener kan? Ulah nyangka lamun aya santri, mas santren balik teu boga santri tuluy ceritana jadi kiai gagal. Ulah can nu gagal. Nu gagal mah nu teu lulus sirat. Geus kitu. Rek jadi kiai boga santri rek henteu asal lulus sirat. Salamat jeung untung bagja dunia akhirat. Nyen bagja dunia akhirat teh tah di dinya nya mah. Ulah dina boga dijeng teu boganya. Besok leutik hate. Ya ajar teu mikir pas waliullah tuh mausan bising can jadi wali ya. Ya teh mata kurang ribu hirup kusut teh teu bisa mikir bener. Ayo ngaran untung kudu dagang laku gede bati untung. Pas teu laku mah rugi. Mata balik ka imah teh hate ciut. Tapi lamun dinya mah untung aing pinter syukur, rugi kuat sabar. Salamet teu untung. Sabab lulus sirat. Di dunia cilaka, di akhirat asupkan surga Allah. Untung cilaka cara sangsara 100 tahun, tapi untungna bungahna eueuh tungtungna katutupan teh. Katutupan kan. Jalma anu ngarasa untung ku urusan dunia, dina urusan dunia ciri abnaid dunia ngaku diri urang dun jeung hate teu bisa juhud. Coba matak cek di dia karomah waliullah anu hakiki teh eta mah pasti karomah dunia leungit akhirat karasa hareupeun aya hadir. Jadi ditanya lain mungkar nakir ke dikubur man robuka engke geus bae aing kakara ditanya ayeuna keur ditanya lempang suku lempang Allah nanya hei Kang nu lempang maneh nu bisa ngalempangkeun suku atawa aing cek Allah. Eta untung, eta teh maneh nu bisa ngadatangkeun untung atawa wing cek Allah. Gusti nu ngadatangkeun untung. Tah eta lulus sirat. Ti aing ieu mah eta teu lulus. Kitu kan. Saeutiknya ti kosewajeng teh teh apal. Apal kudu ngaji alfiah heula teu? Henteu. Teu kudu apal sifat musabahat heula teu? Henteu kan. Matak ilmu makrifat mah eueuh ta'alluqna jeung ilmu otak ieu tatalaran. Profesor oge ari ku Allah ditutup mah hidayahna teu nyahoan Allah. Aya profesor anu sasangklang, aing mah mawa ka salat can papanggih mah jeung Allahna. Disangka meureun bungkeulogan Allah. Walas teu nyaho Allah eta teh kan, profesor goblok. Aing mawa ka salat can papanggih jeung Allahna mah cenah.
Jadi teu percaya kana perintah salat, ditanyakeun heula ku aing ka Allah. Padahal mah di mana datang ti Allah jeung ti Rasulna ulah nanyakeun sabab Kang. Samina wa atha. Cokot bae geus cek Rasul kitu, cek Allah kitu tong mikir deui. Eta ahli Allah seperti murid sodik, cek guru gitu, nuturkeun ka jeung teu ngarti. Kunaon teu ngarti? Aing nu bodoh sakitu. Eta murid sodik. Lamun murid, aing mal kamilu, guru teh kitu kaharti, lain murid sodik. Mali aku murid disukan di hadrat Allah. Ulah tawakuf, nu tawakuf ka guru lain murid sodik. Berarti manehna ngarasa pinter, itu guru teh salah. Tapi ka guru mursyid tadina ulah tawakuf teh ari kanu lain mursyid mah kudu tawakuf. Ane salah ngartikeun cuk ajengan cenah ulah tawakuf. Kosa kabeh guru teu tawakuf, wah jadi gelo atuh. Kumaha lamun guruna ki musadek. Da ngaku nabi aing ngaku kaki musadek, da ulah tawakuf cek ajengan ka guru. Guru mursyid ulah tawakuf teh. Namun boga guru mursyid, murid sodikna teh teu tawakuf ka guru mursyid. Itu ari guru diragukeun mursyidna mah aku kudu tawakuf. Ulah jeung jinuturkeun ke heula aing diakurkeun heula jeung guru mursyid bener ya tawakuf eta bener. Tah gitu kan. Bisa eta jalma ngalipatkeun dunia mal bisa kan kecuali jalma anu caang hatena kunur ma'rifat. Nu matak anu teu bisa ngalipatkeun urusan dunia teh nu teu ma'rifat. Jalma nu teu ma'rifat maka Allah ngan dunia anu ngalangkang dina hate. Akhirat mah osok inget ka akhirat sampai sapenting sabaraha kali. Atau kadang-kadang teu inget ka akhirat. Kur salat kita ingat ke akhirat, ke sawah ka ditu, ke pasar ka ditu. Jadi mau bisa ngalipatkeun dunya lamun teu ma'rifat. Di mana aya ma'rifat dunya jadi leungit, akhirat jadi karasa ayeuna. Itu di neraka teh disukan, ayeuna ge karasa. Waduh aing keur salat tapi ka Allah na teu inget. Jaba mahjub ongko, goreng sangka ka Allah ongko, suul adab. Wah aing keur salat lahirna wungkul, hakikatna mah aing keur kakalebekan di neraka ieu teh. Karasaan aja, nu matak buru-buru minta tulung. Ya Hanan, ya Manan, tulungan Gusti. Abdi teh teu sanggup cicing dina neraka. Minta tolong ka Allah. Jadi surga karasa ayeuna, jadi akhirat teh ayeuna kan? Surga mustaqim ayeuna, surga ayeuna, neraka ayeuna. Matak surga dikaduniakeun. Jadi penting, matak di surga mah poek da geus dikaduniakeun poekna. Caang terus, penting di surga mah matak ti penting teh jalma beurang sare penting ulin sabab di surga. Mesti itu. Lah isukan mau kabagean di surga lah. Ieu hitung-hitung susurgaan we. Penting dipakai nikmat. Batur mah lain dipakai ulin, pakai takorub ke Allah penting. Kok mau seperti lu nang? Yang mau pakai ulin goplah halajur nafsu penting. Neraka dikaduniakeun, matak di neraka poe kungkul caangna dikaduniakeun jadi beurang, matak beurang mah baringsang dan neraka. Eta gambaranna kan. Lamun dina akliana naon? Surga dikaduniakeun jadi makrifat musyahadah jeung tajalli ka Allah. Neraka dikaduniakeun goplah kufur sak musyrik. Eta neraka. Mun keur salat keur musyrik teh hakikatna keur kakalebekan di neraka. Dohirna hungkul, gamarna hungkul eta mah salat. Padahal hakikatna mah keur di neraka. Tah gitu kan. Ulah kudu ngadugan engke ayeuna. Matak ceurigna bebeakan da karasa ieu teh di neraka. Keur salat teh tadi sabab sarakaat eueuh elingan ka Allah. Keur di neraka salat teh tadi teh. Minta tulung ka Gusti, mun kieu we mah yakin moal matak salamet abdi ti neraka Gusti. Sabab keliseuna ge geus kelise neraka. Ieu teh kelise kan. Jadi kelise neraka mah mahjub, goplah, maksiat eta kelise neraka. Kufur, sak
musyrik eta klise neraka. Ulah ngarep-ngarep di dunia hate musyrik sugan we di akhirat maka surga moal atuh Kang. Na klise na ge diuk dicetak jadi diuk jadi langsung. Engke mah akhirat mah cetakan anu dina klise. Pan ari gambar mah kumaha klisenya? Mereka main film klisena di center ti dieu. Nu di dieu na ti gubrak nya di dituna jadi hiber ngapung habis. Jadi kumaha ieu? Jadi akhirat teh kumaha ayeuna? Gambaran akhirat tanya ayeuna. Anjeun keur ka surga ada ka neraka, nyaho alon teu nyaho, moal bisa ka surga. Da surga mah Allah. Matak surga mah aurip, surga mah arif. Ma'rifat surga di dunia, engke datang ke akhirat asup ka surga mah aurip. Di dunia nanti nyaho Allah, di akhirat lagi ka neraka, moal ka surga ka. Da klise lagi klise surga, klise neraka. Yang di dunia beda nanti kan bisa dirubah ku istighfar. Tadi dur lohor kalah sare ingat-ingat jam 5 terus sholat lohor digubrak tanah sirot. Waduh tapi suka mung digubrak istighfar ta. Geus ka akhirat mah mau bisa istighfar mung kena aya usaha istighfar. Ngan istighfar aya dua, aya istighfar nu pinter, aya istighfar nu bodoh. Bejaan batur kah? Istighfar nu pinter maca istighfar bari hatena ngangras rumasa migawe dosa rumasahina di hadapan Allah. Istighfar taubatan nasuha. Istighfar nu pinter lisan istighfar hate tajalli kana sifat jalan. Ta istighfar nu pinter. Ari istighfar nu bodoh kumaha? Ngaji bari kade aing marek istighfar ngaji tara bohong lain istighfar lain nu bodoh mah teu kudu astagfirullahaladzim astagfirullah teu kudu kitu asal ngaji bari ikhlas dihampura dosa istighfar tolabul ilmi tolabur rahmah wal man ngan ari lisan mah ngucapkeun istighfar teu naon-naon tapi da pangaruhan da teu ngartieun kana bahasa istighfar lagi da can ngaji pan sok syarat istighfar apa ento bangsa ngaji istighfar na istighfar bohong mata anu nyatana dihampura mah nu bodoh mah ngaji bari ikhlas teu istighfar ge ngaji bari ikhlas daripada istighfar teu ngaji istighfar bohong disebut amal mun aya ilmu disebut ilmu mun aya amal tatokor salat teu make ilmu lain salat teu make ilmu nyaho ilmu sholat, rukun sholat apal, batalna sholat apal, syarat-syarat sholat apal, tapi tara sholat. Eta lain pinter, bodoh disebutna, ada lain ilmu. Mun awah nu hiji deui teu disebut hiji deui. Jadi talajum antara ilmu jeung amal. Mata ari ngaos mah Kang fakta berbicara, teu kudu istighfar, eta ngaji teh istighfar. Mata cek Rasul tiap lengkah jalma nu ngaji ku Allah dipupus dosana. Mun 100 lengkah 100 kali dipupus dosana. Mata kari ngaji kudu atoh mun kanu jauh teh. Ya mah yang nu deukeut atuh saeutik nya dipupusna kan. Mata pang untungna nu ngaji mah nu pang jauhna. Saha pang jauhna dia sok. Sok. Pang jauhna kan. Kumaha cara make motor? Ada motor ge di bensin. Make mobil da teu leumpang. Ngeureudi tung lengkah, perlengkah-lengkah sabaraha. Moal peda make mobil dipupus lengkahna moal. Allah ge teu belegug. Pinter Allah kalau nganggap bodoh ka Allah. Gitu kan. Mentak asok aya jalma nu istighfar. Tapi kulantaran terang ngaji salah istighfarna. Kunaon Kang ceurik di jam 7 nepi ka asar ngistighfaran salahna salat. Tapi can salat lohor. Model minta istighfar tina salat lohor diliwati kan. Istighfar bohong juga ada teh. Nya ada bohong, ari teu make ilmu mah istighfar. Salat bohong teu make ilmu mah lain salat. Rek ngaji teu make ilmu teu apa rukun haji bohong mengajina. Nawaitul hajja wa haramtu bihi kudu apa rukun haji condong hate rek migawe eta rukun hajina teu apal sanajan ngucapkeun nawaitul hajja wa haramtu bihi lain niat teh teh lamun haji teu make niat jadi teu innamal amalu bin lin haji mabrur
Gitu kan sederhana. Mentak wayana lamun rek amal teh kudu make akang rek mau ngahaji sorogan kaki ieu lah bab haji. Lamun rek salat sorogan heula bab salat, rek dagang sorogan heula bab dagang. Kocokor dagang can nyaho ilmu dagang, salah dagang lagi. Matak teu apal pasidna jual beli. Teu kungsi sorogan bab dagang ka ajengan. Rek dagang roti ke Jakarta sorogan heula ajengan. Tah kuduna mah. Khusus we bab jual beli, ha? Jadi tadi fardu kifayah mun rek dagang mah jadi fardu ain. Yang bab jual beli teh. Nu matak loba. Jalma anu jual beli pasif teu ngarasa pasif da teu make ilmu jual belina mata ruai we di dunya rezeki teu barokah karena pasif jual belina da teu apa pasif teh da teu make ilmu jual beli. Salat lohor sok nyaho rukun salat teu nyaho waduh khawatir perasaan boga salat padahal mah lain salat teu apal rukun salatna ge. Nu teu mencorong mah nurul yakin dina hatena ka tetep we kana rogiban fid dunya. Amma idalam yasruk di man anapun di mana-mana eta bener teh teh. Oh diluhurkeun nya. Khusus teh nganggur guru tamat teh. Waman kana waman sing sajal makanat nu kabuktian naon hadihi ieu perkara eta musadatuhu musadana itu siman layu taswaru teu digambarkeun minut itu siman naon hubbul fani resepna ka anu ruksak wahwa itu pani eta ad-dunya dunya jalma anu musahadah ka Allah teu bisa digambarkeun bakal resep kana dunya. Cicing di dunia tengah ku urang dunia migawe urusan dunia lain tujuan dati dunia tapi manfaat nu datang ti Allah pikeun kepentingan ibadah usul diharapkeun ku ajeunna moal aya hubud dunia lamun jalma hubud dunia ciri teh nyaho Allah geus kitu anu gampang. Lamun jalma nyaho Allah moal butuh kasalian Allah. Allah Maha Gagah, Allah Hampuraan, Allah Taala kuat, Allah Taala gagah. Kabeh makhluk didamel ku Allah. Mun nyaho kabeh makhluk didamel ku Allah, butuh ka makhluk mah. Moal kan lamun dulang delong kana tali Roma gampang teu nyaho Allah kitu. Teu kudu riweuh lah ayeuna mah. Lamun dina ibadah salah tujuan teu ka Allah eta jalma ibadah bari teu nyaho Allah teu marifat ka Allah. Pas dibdaluhu jeung ngagantikeunana itu fani bil baki kanu langgeng. Jeung anu langgeng teh ditukerkeun kanu ruksak. Aya boga duit yang langgeng ya sedekahkeun di jalan Allah ku Allah diabadikeun ku Allah diagengkeun barokahna milu jeung urang terus ti ayeuna mimiti sedekah nepi ka maot nepi ka hadrat Allah ka ditu milu jeung urang nu teu disedekahkeun mah can puguh milu maot ninggalkeun sawah 8 hektar milu moal can puguh milu tapi anu geus jelas kurang disedekahkeun mah di jalan Allah tangtu milu jeung urang sing emut kan. Mata anu ruksak teh ditukerkeun ka nu pana ka anu baki teh ditukerkeun ka nu pana. Nu pana teh ditukerkeun ka nu baki ku nu ahli musyahadah mah. Lamun ku ahli mahjub nu baki ditukerkeun ka nu pana. Tah kitu. Bahwa ditu baki eta akhiratu akhirat. Jadi usaha di dunia teh dipake keur di dunia sakabutuh dunia, sisana ditransferkeun ka akhirat. Carana transferkeun ka akhirat kumaha? Ditasarrufkeun dina anu Allah ridho geus kitu. Jadi lamun ngagunakeun dunia dina anu Allah ridho eta hitung-hitung keur transferkeun ka akhirat engke kasampurna. Amai dalam yasru anapun di mana-mana teu moncorong na nurul yakin fi qalbi dina hatina si jalma kana kabuktian si iman eta rogiban anu cinta fid dunya kana dunya muasiron tur anu milih lah kana dunya alal akhirati nganggurkeun akhirat rokinan tingkahna anu condong cinta maksudna ilaiha kana itu dunya wa ghaiban samar an maulahu ti pangeran fi iman boga dunya jadi sabab poho ka Allah sabab cinta kana dunya litifi yakinihi karena lemah
lemah yakina itu siman wa taqwahu jeung lemah takwana itu siman wallahu a'lam.